upami numutkeun keterangan ti Imam Junaid al-Baghdadi tauhid teh aya 4 tingkatan. Nu kahiji tauhidul awam, nyaeta tauhidna jalma-jalma anu awam. Ari watekna jalma anu awam dina tauhid, manehna nyaho yen teu aya nu wajib disembah angin Gusti Allah, manehna nyaho yen teu aya pangeran salianti Gusti Allah. Dumasarkan eta kanyahona, mangka eta jalma teh teu nyembah tangka, teu nyembah seuneu, teu nyembah patung, teu nyembah arwah nenek moyang jeung sajabana, tegesna teu nyembah makhlukna. Manehna nyaho yen Gusti Allah nu kagungan kawasa dina sadaya perkara, nyaho yen Gusti Allah nu kagungan maha dina sagalana. Tapi aya kalana dina kanyataan hirup sapopoena, dina jero dirina loba kasieun jeung pengharepan ka makhluk-makhluk nu aya di luar dirina. Aya nu sieun ka dunungan, aya nu sieun ka jurig, aya nu sieun ka sato, malah ma aya nu sieun ka pamajikan. Nu sieun ka dunungan, kudunungan dititah ngabohong, kudunungan dititah nyieun laporan palsu, kudunungan dititah ngamanipulasi anggaran, ngamanipulasi data, manehna daek migawe. Manehna lain teu nyaho yen eta mangrupakeun kajahatan, nyaho mah nyaho, tapi kusabab sieun dipecat kudunungan tungtungna ABS. Asal bos senang, kajahatan oge dipigawe. Nu sieun ka pamajikan, di mana pamajikan aya kahayang, di mana pamajikan aya pamenta, hayang itu hayang ieu, menta itu menta ieu, anu sifatna tersier. Ari tersier teh nyaeta kabutuhan terhadap barang-barang anu mewah, sedangkan pangalas salaki ngan saukur cukup keur kabutuhan anu primer wungkul saperti sandang, pangan jeung papan. Tah kusabab sieun ditinggalkeun ku pamajikan, kumaha? Pamajikan aing mah da panggelis-gelisna, baheula teh meunangkeunana ge pan aing nepi ka bebeakan, beak itu beak ieu, eta teh meunang hese capek. Mata kitu ge pan aing bogoh pisan ka manehna. Ayeuna mun ku aing teh dicumpolan ka hayangna, bisa-bisa aing ditinggalkeun. Aing teu sanggup ari kudu tinggalkeun ku manehna mah. Cek dina grentes hatena meureun kitu. Tak kusabab sieun ditinggalkeun ku pamajikan, mangka eta salaki muter otak kumaha carana, kumaha cara jeung katang tuanana supaya bisa nyumponan pamenta anu jadi pamajikan. Aya nu minjem duit ka rentenir, aya nu korupsi, aya nu ngajual ayat-ayat Allah, aya nu nilep duit proyek, menang sumbangan ti donatur 100 juta jang pembangunan masjid, tapi nu ditulis dina laporanana ngan 70 juta. Nu 30 na ka mana? Dibikeun ka pamajikanana jang berangkat umroh. Aya nu kitu.
Tamun aya nu kitu sok sanajan pangkatna ustad, sok sanajan gelar pendidikanana master atawa doktor, di mana hirup loba kasieun nu sumberna ti makhluk-makhluk nu aya ti luar dirina, mangka eta jalma sacara tingkatan tauhid mah aya dina tingkatan awam. Nya kitu deui dina bab pangharepan. Manehna ngarepkeun ti bos, ngarepkeun ti mitoha, ngarepkeun ti warung, ngarepkeun tina pausahaan jeung sajabana. Jadi kasieun jeung pangharepanana sumberna ti makhluk-makhluk anu aya di luar dirina. Ta eta ciri anu panggampangna tina jalma anu sacara tingkatan tauhid aya dina tingkatan awam. Nu kadua tauhidul alim, nyaeta tauhidna jalma-jalma anu berpengetahuan. Daya tingkatan alim meningkat tinu tadi, mimiti daek tolab ilmu khususna ilmu agama, daek maca Quran, maca hadis, daek tatanya kaajengan, daek indit ka pangajian. Nu alim geus ningkat tinu tadi geus bisa nolak kana perkara-perkara anu ngotoran kana keimanan jeung katauhidan, khususna dina bab kemaksiatan saperti anu tadi. Nu ieu mah mun ditita ngabohong kudunungan, tibatan ngabohong cek manehna mah leuwih hade dipecat. Sabab moal teu meunang rezeki ku alatan dipecat kudunungan, da yakin nu ngarejekian aing teh Gusti Allah. Gitu. Ngan hanjakal masih kene aya kasieun jeung pangharepan. Ari nu awam anu tadi sumber kasieun jeung pangharepanana ti luar dirina, ari nu alimah kasieun jeung pangharepanana sumberna ti dirina sorangan. Ari nu tauhidna alima dina kanyataan hirup sapopoena aya kalana sok miharep kana kapinteranana, sok miharep kana ilmuna, sok miharep kana pangalamanana, sok miharep kana hasil pamikiranana, sok miharep kana amal nu dipigawena. Ari kasieuna diantarana nyaeta sieun salah tekad, sieun salah ucap, sieun salah lampah. Tina eta kasieun antukna mun rek migawe hiji perkara loba pisan pertimbanganana. Jadi aya kalana nu aya dina tingkatan tauhid alima loba teuing mikirna. Tungtungna kadang-kadang jadi kontraproduktif. Nyaeta sok nunda-nunda kana perkara anu rek diamalkeun. Contona mun ujang rek aurat ge mikir heula. Ari rek aurat loba-loba sieun teu ikhlas. Mun aing aurat la ilaha illallah 1000 kali bari teu ikhlas, berarti aing ngan meunang pegelna hungkul, capek gawe teu kapake. Tapi mun aing auratna ngan 10 kali asana teu afdol. Aing sieun namun auratna saeutik mah asup kana jalma munafik. Sabab aing nyaho aya katerangan dina Quran nu netelakeun yen di antara ciri jalma munafik teh nyaeta eling ka Gusti Allah na teh saeutik.
tuluy we mikiran eta, dipikir dibulak-balik antara sieun teu ikhlas jeung sieun kaasup kana golongan zaman munafik. Kumaha akhirna? Kadang-kadang akhirna teh nu saeutik teu dipigawe, nu loba teu dipigawe, sabab kaburu tunduh. Eta mikiran ge aya sajamna. Ti jam 11 nepi ka jam 12 mikiran eta ayo we bulak-balik tujuan teh jam 12 teh kerelak heuai. Tungtungna teh nyang kerek dina kasur bari kerek. Tanu kadua mah sok aya kalana kitu. Nu katilu nyaeta tauhidul khawas. Tauhidna jalma anu khusus. Teu mah geus mulai masagi dina katauhidanana. Teu sieun kana perkara nu teu diparentahkeun ku Gusti Allah pikeun dipikasieun, jeung teu miharep kana perkara anu teu diparentahkeun ku Gusti Allah pikeun dipiharep. Manehna geus sadar yen kasieun jeung pengharepan anu ngancik dina wujudna, anu ngancik dina dirina eta lain kagungan manehna. Kusabab kitu eta kasieun jeung pengharepan diatur ku manehna sakumaha ceuk pangandika nu bogana. Jadi lain eueuh kasieun jeung pengharepanana teh aya dina dirina ngan diatur kumaha ceuk nu bogana, nyaeta kumaha ceuk Gusti Allah. Jadi dina ngatur pangharepan jeung kasieunna teu mawa karep tina hawa nafsuna. Mun ceuk nu bogana sieun maneh ka kami, mangka manehna sieuna ngan ka Gusti Allah wungkul nyaeta kana ancamanana. Mun ceuk nu bogana ulah miharep kasalian ti kami, mangka manehna miharepna ngan ka Gusti Allah wungkul nyaeta kana rahmat karidoanana. Manehna geus ningkat tinu kahiji jeung kadua, teu berharap ka makhluk nu aya di luar dirina, teu berharap kana amal-amalna, kana ilmu-ilmuna, kana pamikiran-pamikiranana. Kasieun jeung pangharepanana teh ngan ka Gusti Allah wungkul. Ari nu kaopat nyaeta tauhidul khawas. Nyaeta tauhidna jalma nu leuwih khusus tinu khusus. Damun ieu mah geus innalillahi wa inna ilaihi rajiun, geus balik ka Allah. Naon nu balikna? Balik di dia lain ngandung hati panggih jeung poe pamungkas, lain raga ditinggal ke nyawa, lain kuring ninggalkeun kurungna, lain eta. Sabab jelema nama hirup keneh di dunya, tapi manehna geus bisa balik ka Gusti Allah. Nya naon atuh nu balikna? Di antarana nyaeta kasadaran dirina. Sariring dumadi sarengkak saparipola, dina setiap tarikan napas, dina setiap kiceupna panon, manehna sadar estuning sadar yen sagala perkara anu datang boh hadekna boh gorengna eta teh ti Gusti Allah, khairihi wa sarihi minallahi ta'ala. Kusabab manehna sadar ti Gusti Allah kabeh, mangka manehna hirup dina kasadaran anu luhur. Hatena teu ngiblat ka khairihi, hatena teu ngiblat ka sarihi, tapi hatena ngiblatna kanu ngayakeunana, kanu bogana nyaeta ka Allah Ta'ala.
Ari watakna jalma nugas balik ka Allah mah mun mandang kana rarangken kahirupan seperti boh kana nikmat, boh kana bala, boh kanu hade, boh kanu goreng, boh kana kamiskinan, boh kana kabeungharan jeung sajabana dina pandangan manehna mah sarua. Kabeh ge sarua asa usulna mah ti Gusti Allah, kabeh ge sarua ibadahaneun. Jadi kasadaranana teu dikuasai ku hadena, kasadaranana teu dikuasai ku gorengna, tapi ku Allahna. Gitu. Mun ceuk falsafat Kangjeng Rasul mah antal mautu qoblal maut. Nyaeta geus bisa maut samemeh maut. Ari maut nu dimaksud di dinya ceuk pelajaran ti Tuan Syekh Nawawi Banten mah aya 4 rupa. Kahiji mautun ahmar, nyaeta maut anu rupana beureum. Ari maut nu rupana beureum nyaeta merangan hawa nafsu. Apal hawa nafsu? Ari hawa teh kahayang, ari nafsu teh diri. Jadi mautun ahmar mah artina kudu bisa ngelehkeun sakabeh kahayang diri anu eta kahayang teloyob jeung katauhidan, teloyob jeung hukum pangabdian ka Gusti Allah. Nu kadua mautun abyad, maut anu rupana bodas. Ari nu dimaksud maut anu rupana bodas nyaeta milih lapar tibatan wareg. Hartina kudu bisa puasa. Kahiji puasa tina lapar jeung haus. Karituna puasa tina ngadahar jeung nginum nu subhat jeung tina ngadahar jeung nginum nu haram. Puasa panon tina tetempoan nu matak jadi dosa. Muasakeun ceuli tina ngadengikeun kagorengan-kagorengan. Puasa biwir tina ngabohong tina ngomongkeun kagorengan batur tina sumpah palsu jeung sajabana. Puasa pikiran tina goreng sangka ka Gusti Allah, tina goreng sangka ka pepada manusia. Puasa hate tina iri, tina dengki, tina ujub, tina ria, takabur jeung tina hubud dunya jeung saterusna. Hartina puasana lahir batin satungtung hirup. Sebab aringan saukur nahan lapar jeung haus wungkul mah budak SD ge bisaeun. Jadi meunang dahar jeung minum mah. Ari lain dina bulan Ramadan, ari lain kerja puasa sunnah seperti Senin Kemis. Sok sanajan bari dahar bari nginum ngan anggota wujudna, panca indrana jeung caturdiana jeung hawa nafsuna jeung akal pamikiranana puasa tina dosa. Nu katilu mautun ahdor, nyaeta maut anu rupana hejo. Ari maut nu rupana hejo nyaeta ninggalkeun gaya hidup hedonisme. Ari hedonisme teh nyaeta gaya hirup bermewah-mewahan, lompatna kana hura-hura, kana poya-poya nu diagungkeunana serba duniawi, udaganana kana materialistik, serba materi. Jadi maut hejo mah hartina sok sanajan manehna beunghar ku harta banda, tapi dina gaya hirupna mah sederhana.
Nu kaopat mautun aswad, nyaeta maut anu rupana hideung. Ari maut anu rupana hideung nyaeta saperti anu dicaritakeun tadi, nyaeta geus balik ka Gusti Allah, hartina geus teu kapangaruhan ku rarangken kahirupan dunya, geus teu kahalangan ku rupa-rupa gambaran makhluk. Sabab ngiblatna lain kanu hade, ngiblatna lain kanu goreng, tapi ngiblatna kanu kagungan hade jeung kanu kagungan goreng, nyaeta ka Gusti Allah. Mata lamun jama geus bisa kitu dina prak-prakan hirupna ge, rek kanu jama anu muji, rek ka jalma anu ngahina sarua bae akhlakna sarua hadena, kanu goreng hade, kanu alus hade. Ningali duit biasa bae, ningali daun biasa bae, beda jeung ujang lamun ningali duit pan hejo panona. Tah ayeuna tingali urang aya di mana,